aing. Jadi keren panen ya. Udah aing tulus yang beli boneka teh ya. Wah, ke sawah. Bade ngagemuk sugan we kos pamajikan aing subur. Nope. Goblok. Wantur ngawadul wae. Cenah rek mere duit. Urang menigeus mantuan ngarit. Dugaan teh rek mere duit. Tahun kalah gelut jeung Bos Lukas. Goblok teh. Deh kemana nih anak buah teh ayah si Bono harus dipecat gitu ge. Bongana di telepon malah malik nyentak anjing teh budak teh. Si Lukas goblok, aja tuh kaur ke HS, ane ditah weh, aja digaji henteu, ditah ini merelak, monyet tuh si Lukas. Ih. Aya Bono geuning keur sorangan wae. Kurang sampeurkeun ah. Kurang ajakan balas dendam ka si Atur. Wah, mau nyamperkeun? Guguh keur arambek ieu teh. Arambek kunaon? Udah kamari urang teh mantuan ngarit si Atur. Teu di kulian. Wah, kabeneran. Urangnya kamari teh dibayar ku si Lukas. Kita neangan jelema. Juga tongo atuh jelema teh. Geus kieu we nama A. Aa jailan si Lukas. Urang jailan si Entur. Ayolah, siap. Hayu berangkat. Ayo urang mangkat yuk. Ayo. Aduh. Kangkung lagi nih can jaradi. Nope. Aing mah udah gemuk lah ya. Petere jadi. Udah ka aing beli boneka mau jadi ya. Ieu mah. Kemana atunya ya teh neangan gaweun rek dagang bangkrut bingung anjing teh ah. Itu ayah sah budak ngajentul wae sorangan. Yang kesempet juri jarian berarti didinya. Wae sampeurkeun ah. Bos, sugan teh saha? Kenalan di dia jang. Keur ngalamun sugan teh bebegig urang mah tetep aja di dinya wae. Ai sia aing sarokeun yang bebegig. Naon Aing atuh, malah Bos? bebegig. Naon? Ku Daniel. Kasih bos. Teu dieu heula. Iya. Nah, jang di dia. Bingung bos urang teh gawe henteu dagang bangkrut. Kok pusing dulu ya. Kebenaran aing keur butuh pegawai. Gawe naon bos? Gawe eta Naon gawe naon? yang jurung pedas make halu. Heureuh jang. Aing ieu jeung aing mah ka ditu. Ka mana? Ayo ke sawah. Gawe. Ayo. Nah itu. Gemuk geus.
saung lah ngopi. Alah, ngopi heula ya. Buatan istri tercinta. Ih, berwae deh. Anjing mah. Kopi teh teu puguh rarasan. Ya naonan. Uruntul gieu. Ibu Koreaan gitu teh. Oh no. Anjing mah. Gula disaruakeun jeung bubuk Korea suka anak modern aing pamajikan teh. Goblok mah. Lah sare we lah aing ah. Aing eureun ah. Aduh. Tuh, di situ kangkung si Atur. Hayu urang alaan. Tapi si Atur atuh disaung ke molor. Joro ae geus ieu. Hayu, Ayo. hayu. Aduh, henteu geunah teuing euy. Molor teh. Balik ah. Lompat ayo. Si Atur udah mana? Tuh, lompat. Hayu. Anjir, kangkung aing. Goblok. Goblok. Keren sia dasar tongo. Tadi sama aing teh lega. Lega pisan geuning, Bos. Heeh. Bagaimana bahasa dendam teh? Orang jorongkeun. Ayo. Dasar lemuk buat liukas dasar tongo. Ayo. Goblok budak teh kok aing baledog si anjing kok aing break ya. Masih ada, Bos. Ayo, goblok sih. Sia kunaon Lukas? Lah kupak di sawah gitu. Ayo, ayo abang kasih balik kangkung aing. Kunaon? Hayang modal bun. Nope. Udah gua di dinya, yang mana tuh? Ada kada heula. Kade. Blok jalan aing warkan. Nur sia ka ditu aing ka ditu. Aing ka dieu. Ayo. Kayaknya wan aja gua sih. Si Atur liwat geuning. Geuning. Kono lila-lila teuing ngising teh. Panganingan Atur dari kadinya nih. Yang mah gitu. Yang lah. Yang kemana-mana deui sia ku aing. Hok. Kemana deui geus gua ampun gua ya. Dasar tongo monyet. Anjing mah aing itu nyebarkeun. Jantur hangat. Ampun dah. Keluar dilepakin bawa itu bawa. Bawa.
Ayo bawa orang luar budak masih mah. Tua lepas Aduh kan weh. Ngenahna aku makan ya. Ceburkan ke empang lah. Entong tua. Kita we ka aing. Bicara aing. Bicara ke HS. Maksudnya apa sih? Wah, orangnya kebeneran. Kurang ajaran jeruk. Kuat sih. Aduh. Aku lagi nih cara naon. Ai cenah rek mere duit. Tahun pokok Pagawean loba. Mau deui kan pagawean di loba. Nyuruh ata jahe. Oh, biar kemana deui sia sok. Ampun wah, ampun wah. Kemana deui? Ampun batur. Ampun wah. Lambat ini lambat. Kami dari Kosar TV mempersembahkan film ini, semoga membuat kalian terhibur. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and Subscribe.